dak laka bener euy mayit lebih ke pasolengkrah jiga runtah aduh eta nyawa geus gila deui dewe nyawa lebih ka dimurah mareh kitu tah hangru ti kajauhan teh bau hanyir teng bahannya teng itu pacampur ada bau hanyir jeung bau kelek kitu jadi awor tuh wah bentak geuningan sekolah teh mah naon sababna cenah domba bau awakna naha sabab kelek ngaya opat kurang we 2 sakieu bauna geuning sakieu ngahya komo terima dia loh euy syuhada disebut itu maut dina alatan disebutna teh syuhada we lain syuhada tukang kenang lain sih teh syuhada urang pariksa nang beta sahangaranna euy urang sabarkeun bisa keluargana dengan lulunguan dulu Mang Uho itu euy eta teh Mang Uho geuning maneh geuning maot tadi isu-isu meuli kupat tahu maneh teh kuarawu lamun anu biru kieu mah ti pihak Panawa lamun anu beureum eta ti pihak Kurawa mah teu si Rambo eta mah kulaan alah bewokan-bewok si Ramu jiga nang mawat talabatan beakeun ongkos Ramu teh aya papanjangna Rambos-bos sangarna euy Mustafa Allah Mustafa geuninganan tukang peking nya Mustafa geuning pondok umur si lain abong kena umur mah heuh karena lagi umur heuh hirup katungkul kupati maot mah teh nyaho di mangsa cikene nyakuan kopi cikene nguyuk kopi nyetel ayeuna geus nunutan Gusti mah pan aya eta mah cek paribasa kolot geuning jodoh pati bagja jeung cikopi eta cikopi non bagja jeung cilaka lain bandana manusia tapi banda urang tumpak pak tumpak pak tumpak pak aduh ya patumbuk-tumbuk ieu sateuna teh mun hayang reureujeungan kitu power hayang keur maot ieu nu handapna hayang hirup satea tina teh sama pindahkeun ka ieu alah aya roketan euy korehan isaha ngaranna euy ngaranna tina teh usaha teh Eman Sulaiman aduh Mang Eman maot gini Mang Eman Gusti Mang Eman hampura Mang Emannya mentak Mang Eman ulah sok ngarebetan bujur parawan teh kieu Mang Eman aduh teh pahlawan marana mah maot teh bener euy dina jalanna diheung urang mah bakal di mana maotna da anu mimilu ka mamana teh lain pamajikan lain anak lain harta banda anu nuturkeun ka mana-mana mah lintang ti ajal mah ka mana ge milu ka pasar milu cenah eta ka luar negeri ka itu ka mana ka Arabi Saudi ka tanah suci ajal mah milu teu leh ngicrik aya urang teh lintang ti katunggul bupati mau teh nyaho di mangsa mentak hirup kudu bener aya mushola di dieu kawan tuluh hayang sare ting suhada hungkul euy dan jadi si Sudan mah cing ieu ieu saha ngaranna euy saha ngaranna ulun ngaranna ieu Mustafa ieu mustahil aduh disangka ini suga teh lain mustahil maneh teh lain naon pan urang mah maot mah teh nyaho euy kade minta oge hirup kudu bener kudu hirup bisi urang dititah balik da kontrak umur urang jeung kawasa teh kudu hati-hati sedengkeun entak cekolot teh mah ieu cekolot ieu cenah hirup teh kudu saimbang antara kehidupan akhirat jeung dunya teu saimbang dai dunya mah teu bisa dibandingkeun jeung akhirat dunya wasilah lamun akhirat tujuan tak urang teh tujuan akhirat teh jadi teu bisa disaimbangkeun tetep kudu loba akhirat carana kunaon pad kudu loba dikron kasiron urang kudu tetep nyambung ka Nu Maha Agung sangkan urang teu dibendung bener gitu aing beda sok ngobrol jeung Mamah Dedeh
Eta teh mamah dedeh teh pepeh dieuna keur baheula mah mamah duduh gitu ngaranna. Udah dedeh teh bedah dieu gitu. Mun teh sok nyuruh lodeh gitu.